Si Kabayan ngalalau. Si Kabayan jeung mitohana isuk-isuk keneh geus nagog sisi walungan. Telila burudul rahayat. Maksudna rek marak walungan dumeh bakal kasumpingan tamu agung ti dayeuh. Ari kasedepna tamu cek kokolot desa nyaeta lauk ti walungan. Tah, poe ieu teh para tamu rek dibere goreng taos, paes nilem jeung beuleum kancra. Dicoelkeun kana sambal jahe ditinyoh kecap. Mang Kaning ngahaja sanguna oge pare anyar, nya bodas, nya pulen. Leuh, pirak we tamu henteu nikmateun, nu mekong walungan garatol naker. Si Kabayan oge gadag gidig manggulan batu jeung gebog cau keur mengkolkeun jalana cai. Haneut payan oge cai teh geus orot. Lauk nu galede geus tembong ting gudibeg. Kedewek si Kabayan menang tawas gede tampah. Barang rek diasupkeun kana kojana, kokolot ngomong. Ulah dikakojakeun, eta mah keur semah. Telila si Kabayan menang deui lauk nilem sagede dampaleungeun. Kakarage diacungkeun, geus gorowok kokolot. Alungkeun kana cireng keur semah. Mang Kaning kasedepna paes nilem. Heug bae beunteur jeung cingok mah asupkeun kana koja maneh. Ngeunah ehe teu ngeunah eon, aing nu bobolokot semah nu ngeunahna bari jeung nu milu capek. Si Kabayan kegelendeng jero hatena. Sabot kokolot keur bongoh, si Kabayan meunang deui nilem gede naker. Teu loba catur sup bae diasupkeun kana kojana. Manehna hanjat bari ngomong ka mitohana yen rek ngadurukan. Rek dahar heula jeung beuleum betok, brus nilem teh diasupkeun kana durukan. Terus muka timbal bekelna. Kakaro oge beuleum nilem teh beak sapotong, ana gorowok teh si Kabayan gegeruan ka mitohana. Abah, buru-buru ka dieu. Ieu kuring nyeri beuteung, beujit meni pupurilitan, jeung teu puguh tetenjoan. Mitohana reuaseun nenjo si Kabayan adug songkol bari mencetan beuteungna. Haduh, ieu nyeri beuteung. Omong si Kabayan, panonna burial buncelik, nu araya didingnya ribut, ngariung-riung si Kabayan. Kunaon? Nadahar naon maneh teh? Teuing, da barang ngadahar beuleum nilem, terus ting purilit teh beujit. Tetenjoan teu paruguh. Aduh, ieu kuring sieun paeh. Lauk teh meureun aya racunan. Nu araya nenjo beuleum lauk kari sapotong. Boa nya laukna aya racunan, meureun ditonggoh aya nu keur nuak ku leteng. Cek nu ngariung-riung si Kabayan. Si Kabayan adu belajar, terus nangkuban bari nungkuk beuteungna. Lok lak-lakana dirojok ku corokna. Eueuh nu nangenan. Na ari borolo teh utah babalong kengan. Nya ieu mah karacunan, geuning tuh utah-utahan. Cek kokolot. Eureun wae euy, urang pindah kabeh tonggoh nu jauh ti lembur, mengpeung isuk keneh. Lepaskeun deui weh lauk nu dina cireng mah. Untung ninggang si Kabayan, kumaha teuing lamun semah ti dayeuh nu karacunan. Omong kokolot deui. Lauk dina cireng diberolokeun ka cai. Bring nu marak parindah. Kari si Kabayan weh di sisi cai ditungguan ku mitohana. Barang nu mararak geus jauh, si Kabayan hudang, tuluy lumpat ka tengah walungan nu caina masih keneh orot. Bendungan can dibedahkeun, lauk-laukna ting gudibeg keneh. Buru-buru tewakan Abah, bisi nu sejen baralik deui. Mitohana olohok. Geus cager maneh teh Kabayan. Har da teu nanaon ti tadi ge. Geheul tuda newak nilem keur semah, menang tawes gede keur semah, menang kancra kasedepna, ari keur urang nu bobolokotna ngan ukur beunteur jeung bogo.
Omong si Kabayan bari nyerengeh. Si Kabayan milihan lauk nu geledena, terus digembol ku sarungna. Manehna jeung mitohana mah teu milu katonggoh jeung nu sejen. Geus we bah, bisi teu kadahar. Omong si Kabayan ka mitohana, ngajak balik bari ngagandong lauk ku sarungna.